Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wilujeng kasadayana, murangkali murid kelas tilu, mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo kesempatan ayeuna urang ngabahas pelajaran bahasa Sunda, pangrumat bahasa Sunda. Tata acan dikawitan dina pembahasan bahasa Sunda. Ayo orang sami-sami ngadoa heula. Doa sebelum belajar ya. Doa saat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman dalam keilmuan. Salajengna ayeuna urang bahas pembahasan bahasa Sunda nyaeta anu tos gaduh buku paketna mangga dibuka buku paketna halaman 4 nyaeta mikaharti kecap asal. Mikaharti kecap asal atau kita mengartikan kata asal gitu, mengetahui kecap asal atau kata asal. Di handap aya sababaraha kecap. Eta kecap teh boga 2, 3 atawa 4 suku kata. Pek titenan condo di handap. Nah, di handap ieu teh aya sababaraha kata. Kecap teh lain kecapnya tapi kecap. Kecap teh kata. Eta kecap teh punya 2, 3 atau 4 suku kata. Tah, contoh di dia tingali. Contoh, kuda. K-U-D-A, kuda. Nah, suku katana teh naon tina kuda. Nah, atau engang disebut nanti engang, suku kata engang teh suku kata kuda. Usman keur maraban kuda. Tiwu. Ai tiwu teh naon? Tiwu teh bahasa Indonesia nama tebu. Nah, tiwu tah suku kata teh tiwu. Nah gitu. Lain tiwu, lain iwu, lain tapi tiwu. Barudak kelas 3 keur melak tiwu di pipir sakola. Anak-anak kelas 3 sedang melak teh menanam tiwu, menanam tebu di pinggir sekolah atau di halaman sekolah atau di pipir itu di pinggir atau di pinggir sekolah. Ya, paham ya? Kuda, tiwu. Nah, ayeuna ieu pigawe kawah contoh salin dina buku pancen ayeuna sok kuhidep tinggal dina bukuna nutos gaduh buku paket hayam. Nah, berarti kumaha ye suku katana teh? Suku katana teh berarti yam. Nya. Yam. Hayam. Nya. Hayam lain hayam. Hayam. Unggal subuh. Hayam jago, kongko, rongok. Setiap subuh, ayam jago berkokok.
Nah, nomor dua uncal. Suku katana uncal. Di kebun binatang loba uncal. Nah, di kebun binatang loba uncal. Ai uncal teh rusa, nya rusa. Di rusa besar atau anu disebut jang atau rusa uncal teh rusa. Di kebun binatang loba uncal berarti suku katana teh tina uncal ternyata uncal gitu nya. Nah, nomor tilu nya manuk. Suku katana naon? Manuk. Manuk. Berarti suku katana teh manuk nya. Sora manuk disarada dina tangkal. Nah, berarti hayam, uncal, manuk daerah teh suku katana. Nah, ieu teh atau kecap asalna. Tah sok ayeuna dina ieu nomor 4, 5, genep sok ku hidep di eusian. 4, 5, genep kuya. Tah naon suku katana di dieu teh? Naha kuya atau akuya atau apa gitu. Domba, nah domeba atau nomor 7 tah naon kadal, lauk, lele, lauk, jambu. Nah, nomor 10 nya. Kita nomor 5 dina halaman 5. Terus ayeuna anu B tah anu B halaman 5 anu B mikawaruh kalimah basajan. Nyaeta mengetahui kalimat sederhana. Kalimat sederhana. Pek titenan kalimat di pieu tingali contoh. Meuli buku Tanjung. Nah, Tanjung meuli buku. Tanjung meser buku ngagaleuh buku. Dongeng Faiz maca. Faiz maca dongeng. Tah ayeuna ieu pigawe kawas contoh di luhur da ieu pigawe nya sok damelkeun contona tos di luhur ieu isian ku hidep ku kalian isian hiji hayam sopa newak berarti isina teh naon? Hayam sopa newak. Sapa newak hayam. Tah gitu isian. Sapa newak hayam. Ngalongok Nini Burhan berarti kumaha? Sok diisian nya Burhan ngalongok Nini misalkan gitu. Burhan ngalongok Nini atau Nini ngalongok Burhan. Gak apa-apa. Sok ayeuna dihandap yuk nomor 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10. Tah, berarti anu isian teh anu A ieu kecap asal halaman 4 jeung halaman 5 B mikawaruh kalimah basajan sampai kan halaman genep nomor 10 tah halaman genepnya. Jadi tugasna di halaman 4 dugi ka halaman genep di eusian. Tah ieu contohna nya. Contohna sok dikerjakeun ku hidep. Dikerjakeun sambil belajar
kosakata bahasa Sunda. Sakitu kanggo pembahasan bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.